Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendi ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Walayajibu sareng teu wajib naon man usogiri nyegah kabudak lalaki al-mumayiji anu hideng itu sogir min hamlil mashafi tina mawa Al-Qur'an walauhi sareng mawa papan li ta'allumi pikeun ngaji atau diajar ida kana di mana-mana kabuktosan itu sogir eta muhdisan anu hadas. Walau hadasan sanajan kabuktosan itu hadas eta hadas akbaro anu gede itu hadas kama sapertikeun perkara pi Fatawin Nawawi anu tetep itu emak dina kitab Fatawi na milik Imam Nawawi lihajati ta'allumihi karena aya pangabutuh nyatana ngaji na itu sogir wa masakotis timrorihi sareng masakat tetep na itu sogir mutatohiron halna anu suci bal yundabu balik tadi sunatkeun itu man'u wa qadiyatu kalamihim sareng ari anu dipastikeun ku kalamna itu ulama eta anak mahala dalika sanyana tempatna itu walayajibu man usogir eta pil hamli tetep dina mawa al muta'aliki anu cumantel itu hamli bidarosati kana ngaderes pa ilam yakun mangkalamun teu kabuktosan itu hamlu eta ligordin tetep karena aya tujuan au ligordin atawa karena aya tujuan akhoro anu sejen itu gordin munia mangka dicegah itu sogir minhu tina itu hamlu jajman kalawan pasti kama sapertikeun perkara kola ngadauh itu Imam Rafi'i hukana itu ma fil muhimmati dina kitab muhimmat wa inna za'a sanajan marbutan fidzalika dina itu kaul munia saha Ibnul Imad amma ghairul mumayyizi anapon ari sogir anu can hideng payah rumu mangka eta haram naon tamkinuhu ngongangkeunana itu ghairul mumayyiz min dalika tina itu hamlu li alla yantahika karena supaya henteu ngaruksakna itu ghair mumayyiz hukana itu mashab wal kiroatu sareng ari maca eta afdalu leuwih utama min dikrin tibatan dikir lam yukhosso anu teu ditangtukeun itu dikir bimahalin kana tempat pa in khusso mangka lamun ditangtukeun itu dikir bihi kana itu mahal bi anwaroda ku secara kawarid non asyar'u syara bihi kana itu dikir pihi di itu mahal bahwa mangka ari itu dikir eta abdolu leuwih utama minha tibatan itu kiroah minha tibatan itu kiroah wa yundabu sareng disunatkeun naon ayyata awwada maca ta'awud ieu jalma laha pikeun itu kiroah jahron halna tarik in jaharo lamun narikeun ieu jalma biha kana itu kiroah pi ghairi sholati dina lian ti salat amma pisolati anapon dina lian amma pisolati anapon dina jero salat payusiru mangka eta ngameumeussankeun itu jalma mutlakon kalawan mutlak wayak pi sareng cukup huka itu jalma naon at-ta'awudu maca ta'awud wahidatun anu sahiji itu ta'awud malam yakto salagi henteu megatkeun ieu jalma qiraatahu kana mabacaanana ieu jalma bikalamin kalawan kalam au paslin atawa kana pamisah towilin anu lila itu paslin kal fasli sapertikeun misah baenar rakaatin antara pirang-pirang rakaat wa ayyajlisa sareng kudu diuk ieu jalma wa ayyastakbila sareng kudu nyang hareup ieu jalma ka kiblat ayil kiblata tegesna ka kiblat wa ayyaqro'a sareng kudu maca ieu jalma bitadaburin kalawan mikir-mikir wa khusu'in sareng kalawan khusu'
wa ayyuratila sareng kudu ngancakeun ieu jalma wa ayyabakia sareng kudu ceurik ieu jalma indal qiraati dina nalika maca wal qiraatu sareng ari maca nadron halna ningali fil mashafi kana Al-Qur'an eta afdalu leuwih utama minha tibatan itu qiraah an dohri qalbin bari luareun hate hartosna katalar illa in zada angin lamun tambah naon khusu'uhu kahusuanana ieu jalma wa khuduru qalbihi sareng ngahadirkeun hatena ieu jalma pil qiraati dina macaana an dohri qalbin bari luareun hate hartosna katalar pahya mangka ari itu qiraah eta afdalu leuwih utama pihakihi dina hakna ieu jalma wa tahrumu sareng haram itu qiraah bisyadi kalawan qiraat anu syad fi sholati dina jero salat wa kharijiha sareng dina luareun itu salat wa huwa sareng ari itu syad eta ma perkara nukila anu ditukil itu ma ahadan halna hiji-hiji Qur'anan tina arah-arah Qur'ana ka aya makna huma sapertikeun lapan aya makna huma fi qaulihi ta'ala dina dauhan Gusti Allah ta'ala wasariqu wasariqatu faqata'u aymanahuma wa huwa sareng ari itu sad inda jamaatin mungguh golongan ulama eta minhum tetep disapalihna itu jamaah An-Nawawi ari Imam Nawawi eta qiraah waro as-sab'ati anu tetep itu malianti qiraah sab'ah Abi Umaru tegesna Syekh Abi Umar wa Nafi'un sareng Syekh Nafi wa Ibnu Katsirin sareng Syekh Ibnu Katsir wa Ibnu Umarin wa Ibnu Amirin sareng Syekh Ibnu Amir wa Asimun sareng Syekh Asim wa Hamzatun sareng Syekh Hamzah wal Kisai sareng Imam Kisai wa inda akhirina sareng ari ngaran sad mungguh ulama akhirin paneuri kabeh minhum eta tetep ti itu akhirin al-Bugawi ari Imam Bugawi eta ma perkara waro al-asyroti anu tetep itu ma salianti ulama anu 10 as-sab'atu tegesna ulama anu 7 as-sabiqatu anu geus ti heula itu sab'ah wa Abi Ja'farin sareng Syekh Abi Ja'far wa Yaqub sareng Imam Yaqub wa Khalapun sareng Imam Khalap qala ngadauh Imam Rafi'i fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' wa idza qara'a sareng di mana-mana maca ieu jalma bi qiraatin kalawan bacaan minas sab'i tina qiraat sab'ah ustuhibba mangka disunatkeun naon ayat tima kudu nyampurnakeun ieu jalma al qiraata kana bacaanana biha kalawan itu qiraah minas sab'i palau qara'a mangka lamun maca ieu jalma ba'dol ayati kana sapalihna pirang-pirang ayat biha kalawan itu qiraah wa ba'doha sareng kana sapalihna itu ayat bigoeriha ku lianti itu qiraah minas sab'i anu tetep tina qiraah sab'ah jaza mangka menang itu qiraah bisyartin kalawan syarat alla yakuna ulah kabuktosan naon ma qiraah qara'a anu maca ieu jalma hukana itu ma bisa niati kalawan qiraah anu kadua eta murtabiton anu nyambung bil ula kanu kahiji wa tahrumu sareng haram non al qiraatu maca bi aksil ayyi kalawan sabalikna pirang-pirang ayat labi aksi suri teu kalawan ngabalikeun pirang-pirang surat walakin tukrohu sareng tatapina dimakruhkeun itu aksu illa fi ta'limi angin dina makom taklim li annahu karena saanyana itu aksu eta ashalu leuwih gampang li ta'limi pikeun ngajarkeun wayah rumu sareng haram naon tafsirul Qur'ani nafsiran Al-Qur'an bila ilmin kalawan henteu make ilmu wanisyanuhu sareng ari pohona kara itu Al-Qur'an aw syai'in atau poho kana perkara minhu anu tetep tina itu Al-Qur'an eta kabiratun dosa gede
Wasunatu sareng ari sunatna eta aya kula kudu nyarita ieu jalma ansita kada ansita mohokeun Gusti kada kana Al-Qur'an lana situ henteu poho abdi hu kana itu kada idlaisa karana lain saha huwa ieu jalma eta fa'ilun nisyani anu migawe kana poho. Wayundabu sareng disunatkeun naon khotmuhu namatkeunana itu Al-Qur'an awalan nahari dina kawitan beurang aw lailatin atawa dina kawitan peuting wa du'a'u sareng sunat ngadua ba'dahu dina sabadana itu khotmuhu wa huduruhu sareng sunat hadir itu khotmuhu wasyuru'u sareng tandang tumandang ba'dahu dina sabadana itu khotmu pi khotmatin dina namatkeun akhoro anu sejen itu khotmatin wa kasratu tilawatihi sareng sunat ngalobakeun maca itu Al-Qur'an wa qad afroda sareng nyata mencilkeun musannif al-kalama kana kalam alama kana perkara ia ta'allaku anu cumantel itu bil Qur'ani kana Al-Qur'an bitasonipi kalawan pirang-pirang karangan wapima sareng eta tetep dina perkara dakartu nyaritakeun kami hukana itu ma tadzkirotun ari nyaritakeun liulil albab ka jalma anu ngabogaan akal. Kitabus sholati wallahu a'lam bissawab.